Kemang kadaton semaheun abdi sapangeusieun nagri nampi kana pembage kalayan nyanggakeun semar pangabaktos sembah kaula aya dina dampal sampean panjenengan ditarima si Senopati atuh kali teh eta hananten darwe kaluputan ageung sareng elitna malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan nu teh sapuh sareng mamanahan ngiran munga maklum kalayan kaweningan galih Gusti Prabu Senopati kaula nun kulan Gusti dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura laras komo anu aya patula patali ngeunaan pagawean urang di sabab teuing ayeuna teuing isuk teuing engke jaga hirup urang teh di alam dunya laras mungguh hirup di alam dunya eueuh nu apa kana hirup rek panjang rek pondok sabab hirup kakungkung kupati maut teu apa di mangsa mun datang sok rajeun ngadodohoan teu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang putih kadang awewe kadang lalaki kadang nu kolot kadang nu ngora nu leuwih iheula tangtuna nu dipalar hirup kasampurnaan nalika urang mulang ka alam kalanggengan teh nyaeta asup ka tempat kenikmatan nu disebut sawarga ngan sawarga teh lain pitempateun pikeun jelema anu hayang tapi pikempateun pikeun jelema anu loba amal anu hade anu baris mangpaat keur balarea leres nu manjing mun ceuk bahasa agama mah pikeun jelema anu iman jeung takwa ngan laku lampah iman jeung takwa di alam dunya da cenah lamun nyawa geus pisah jeung raga yakin amal-amalan urang teh pegat satiap geus pisah lintang ti hisab anu bakal katarima bakal disinghareupan ku urang ka hareupna leres Gusti tah deui urang teh tadi geus nyaritakeun ngeunaan hirup jeung paehna da sidik urang cicing di patempatan yakin satiap di pangperangan satiap di medan danalaga kabeh urang jadi pihak anu lian kabeh jadi agojo teu maehan nya dipaehan leres timbalan eta konsekuensi resikona dabongan urang utamana kaula geus nyumponan kana janji nu dipenta ku Prabu Suyudana Raja Astina sabab ieu teh anu aya patula patali ngeunaan kahadean manehna ka nagara urang dasar tina jasa manehna nyuntik dana anu gede play bantuan dina mangsa aya kamusibahan nu panggedena memang dicatat tina media memang wartawan nyatet kana kahadean tapi disatukangeun bara bere eta teh aya MOU na MOU teh understanding wah bahasa Cikajang tadi Inggris Cikajang di mana kasepakatan anu poin dina kasepakatanana teh dina mangsa Suyudana cani rebangban atawa kararepet atawa meunang musibah urang sagancangna kudu jadi tameng panghareupna geusan guyang getih saacan Prabu Suyudana ka medan danalaga eta leres
Cunuk waktu Praptawan Cinu dipandang mustari anu ieu teh yakin urang teh moal bisa mundur deui moal bisa balik deui ya iwati urang teh maju iwati urang teh madep ieu hate ka maranehna najan ai hate nikmat teh syudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan sabab ieu teh tina konflik dua dulur antara Pandawa jeung Kurawa dasar tina hak waris negara anu cenah astina eta teh kuduna mah hakna Pandawa ngan Pandawa ngelehan maneh ngababakan hiji patempatan nepi ka boga negara nu disebut Amarta ngan kulantaran Amarta maju meureun Prabu Suyudana teh manehna teh ngeunah hatena teh bijil syirikna leres nya ngajieun tarekah kumaha cara jeung katang tuanana sangkan Pandawa ingkah ti nagara Amarta kapimilih tarekah Yudana teh nyaeta judi main dadu judi main dadu Pandawa diajak main dadu nepi ka hasil tina main judi Kurawa hasil jadi bandarna teh Sangkuning patihna Astina ya leres nepi ka Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa jadi raja tanpa sarana Narpati ukur sesebutan ratu kari urutna raja kari ngaranna bari jeung hitungan lain poe tapi hitungan jam waduh tina judi teh Gusti pantesan ku nagara dilarang ku agama diharamkeun judi teh da geuning teu salah aturan teh nyalametkeun kadang-kadang sok dirompak kadang-kadang hayang neangan untung tina enteng kadang-kadang mung ngaliwatan proses anu rumit hayang instan beunghar dengan cilakana luar biasa lamun hiji pejabat ngalakonan judi tungtungna ramai seumeuleum rahayat nu jadi korban leuheung keneh tatangga abi main judi runtak ukur rumah tangga hartana mun mudag leuheung tapi da tetep sanajan sagede siki sasawi kasalahan mah tong diicipi ulah nyoba-nyoba aya nu kitu dulur abdi kitu pisan eta teh main judi naon judina selot main selot unggah poe teh ngadepoe terus aing ngawedehan teu cinuk duk unggah poe teh nyonyo HP aya teh nya teh cicing cenah keur nungguan dibentar ku Abah Jeus cenah kitu ya ngadaguan dicetak bari jeung untung-untungan manehna teh ai untung-untungan teh pan melaksugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan buahna teh pan buah teuing buah-buah mudag-mudag kalangkang heulang nya ayeuna sok dina dorakanna judi dina ladang hasilna dibikeun ka anak pamajikan eta teh saja langsung teh ngaracun jadi sum-sum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi mani nu jadi anak kaituna pan tina ladang dosa cacak-cacak tina ladang anu hade anu bener anu soleh kudu jakatan 2,5% ameh ngabersihkeun harta urang komo ieu judi acan dina ancurna lamun dina ancurna ayeuna sapertina urang digawe sabulan campleng menang gaji di kantor duit eta tina kantor teh teu dibikeun ka pamajikan tapi didepokeun kana judi selot nepi karungkad beak sedengkeun pamajikan teu hayang nyaho da sidik dapur mah kudu ngebul da anak geunggeuk ceurik da seeng mah kudu nyengsreng
tibatan dibere ku salakina kalakah menang ambek salaki gunakan hoghag pasya ya tina hoghag pasya keta tungtungna salaki jeung pamajikan kumawani nyunyam inyem ka Bang Emo luas gitu tungtung nawe unggah poe rebot teh make jeung ngariung aing ngariungna teh lain ukur ulin tapi aya naon nangtung bari berjanji bari aremok eta teh nya marukan kitu ai balik teh marawa buku tabungan ya bari jeung ngarupi kitu tah dina larasan ieu ayeuna anu jelema leutik wae geus ngalakonan kitu cilaka komo pangkat anu raja oh kitu tah bener pisan Senopati bener teh laras Gusti daun balukar tina judi teh kitu ya akibatna teh bukana nepi ka eta menang hukuman heug dibikeun nagara Amarta tapi Pandawa kudu ngaliwatan 12 tahun leleuweungan kata mah sataun nyamur dina salila nyamurna teh ulah kapanggih ku urang Kurawa lamun kapanggih konsekuensina kudu balikan deui hukuman 17 tahun ya dikeresakeun we Pandawa teh tamat dina hukuman mulus banglus ya dina tamat eta manehna nagih janji ka Kurawa ya ku Kurawa teu dibikeun pan Kurawa neukeuh mertahankeun tungtungna ketok Palu nyaeta perang di Tegal Kurukshetra ya anu boga angkeuhan suyudana teh kulantaran salila 13 tahun manehna teh ngeduk harta banda nagara Amarta harta bandana teh nyata diinvestasikeun ka tiap-tiap nagara jeung ngawangun prajurit-prajurit anu anyar ya ngabentuk kolega dah ka urang oge karasa duitna urang-urang Kurawa teh nyajajah nagara Amarta ya atuh lamun kitu mah urang teh dina duit haram mun muda eta mah nu matak aing rada hoream teh ngan apa sorangan dina salila tanggal poe kahiji nepi ka poe kasalapan kamari iraha ya salilana ukur di sisi jeung di sisi sabab lamun urang dipinteran ku jelema pinter urang kudu leuwih pinter deui ya tah dina lebah dieu di poe kahiji nepi ka poe kasalapan kamari kaula nguriling teh ukur di pasisian di paminggir ejeung pasukan anu lian kata mah kaula boga kukutan nyata gajah Hestitama atawa Aswatama anu gajah eta teh nurut di kaula da sirik ti baheula oge sok dikukut ti menel keneh nya ya di baheula nepi ka ayeuna mimiti sorana heuheuh nepi ka ayeuna oe teh nyaah deudeuh ulas asin karasa da sidik ku kaula di paraban teu sirikna sakasur bersama timalan ya tah dina lebah dieu kulantaran kaula jeung gajah kaula teh sok nyokotan pakarang-pakarang beres dina pangperangan anu balukarna aya lampah kaula nepi ka laporan weh langsung ka Patih Sangkuning kaula menang teguran waduh katohyat sakitu sabuni-bunina nyumputkeun bangke ge angel we geuning ka angseuh oh nyata kitu nepi ka kaula dititah pikeun maju ka medan dalalaga ayeuna teh maju kumaha maju ka tengah loh
menang SP surat peringatan ya laras ngan dina lebah dieu najan kaula menang surat peringatan tapi tetap dak niat kaula mah pikeun ngabeungharkeun diri negara kaula negara Rahasta Surya ya wayahna dina sajaroni sabagian pasukan tetap cecokotan pakarang-pakarang anu aya di satengahing Tegal Kurusetra tilas-tilas prajurit anu mati sabab ieu teh kaula boga karep pikeun ngajieun nagara kaula teh pikeun pariwisata pikeun nagara-nagara luar anu ngadon ulin ka nagara urang ku ngaliwatan ngajieun museum anu gede museum ngeunaan pangperangan engke jaga Bratayuda oh bade didinya di negara urang deuk didinya ya Rahayu Graha disebutna Rahasta Graha ta eta maksudna ya kitu ya nu matak dina lebah dieu sakumaha kaula menang tegoran aing beungeut mah nying hareup tapi ati mah mungkir ya da sabab kaula nyaah kalemah cai negara kaula Rahasta Surya menang hese capek susah payah pahit ketil lara jeung balangsak dina mangsa nanjeurkeun eta nagara sa aing teh bangsat rumasa curaling ngan bangsatna kaula teh ieu teh geus jadi contoh ku karuhun-karuhun baheula anu liat naon contona bangsatna teh kaluar nagara sistemna teh ngajajah ngan tujuanana pikeun ngamakmurkeun nagara sorangan ya da beda jeung nagara astina mah bedana kumaha nagara astina mah ngajajahna teh karahayat sorangan nepi karahayat sorangan dipandang jajahan nah kitunya kitu tingali di negara astina Prabu Suyudana palamna teh syirikna loba pisan boh nikelna boh minyakna boh gasna anu sakuduna negara beunghar kaliwatan sumber daya alam tapi nu beungharna jujumplukan rerewa wawarehan ya wawarehan nu beungharna teh rajana patihna dulurna raja kolega-kolega raja ai rahayat mah ararantep sangsara raripuh rakyatna mah teu saeutik rahayat teu saeutik rakyat mah jadi sapi perah diperkuda masyarakat diberbudak ya tungtung tingali kumaneh patoja iya ongkos sumber daya alamna luar biasa loba tapi rahayatna cicing dina garis kamiskinan bisa eutik pan rahayat anu masih keneh sare dina kolong jembatan bisa eutik rahayat anu imana reot bari jeung dengnek tapi pajak apung-apungan nekuk ai pajak pagulan ya kadang-kadang kawas anu nyaah bela ka masyarakat nalika aya musibah nalika aya gempa nalika aya nu longsor karahayat nepi ka buyar tapung barang berek ngaliwatan bantuan sosial tapi dina prak-prakanana bansosna teh nepina teh kadulurna we jeung kabarayana kanu deukeut jeung nu deuheus teh kitu ya ka kroni-kroni ka orang-orang terdekat ya orang dalam kadang-kala teu merata kumaha kadang-kadang anu kuduna bansos teh pikeun jelema anu susah jelema anu kurang kadang-kadang nu susah teu kabere anu boga mobil kabere kadang-kadang nu teu boga sawah mah teu dibere ai anu lega sawahna upluk aplak kabere kadang-kadang oge anu maot oge teu kabere ya apana teh nyolok mata buncelik nu kitu nya atuh ditembrakeun ya
Leres. Nya, tahu. Pada teh ngaganggu karena kepercayaan rakyat. Tungtungna rakyat patukang tongong jeung pemerintahna suka seuri dina mangsa rakyatna teh keur sangsara balangsa. Kadung Ya. sang. Leres. Ya. Kitu Marukan. nu matak dina lebah dieu bae aing disebut penjilat ku urang astina tapi aing hayang disebut pahlawan ku bangsa kaula Seraga. Ya. Udah. Leres pisan ngira. Ya. Tah dina lebah dieu Sobi. kulantaran urang teh geus katohyan lampah urang cocorang pakarang rengse tina pangperangan Ya. wayahna euy di kaulana maneh jeung kaula maju ka tengah medan Danalaga sanggup teu mangga Ya. ujung hingga kapunut marganing kalarapati kasanggakeun benar imbalan Senopati abdi Gusti Ya. wayahna maneh bagian balik ke negara Rahasta Surya Ya. maksudna mengpeung waktu masih kene balebat aya kene lolongkrang wayahna sabagian maneh gotongan pakarang anu geus menang hasil digunukeun ku si Hesti Tama Gajah Kaula Ya. bikeun atawa teuneun ka nagara kaula wayah ai aduh piraku atuh Gusti ai salira angkat ai abdi mios ka ditu bae Ayo mah tugas atuh. ngeuna sia Ya. ngeuna sia salamet Ya. Demi rupa. cantang tuh Gusti Wah aya nu. kadang-kala di tengah-tengah aya anu wawuh mada cilaka tetep kaula ge Aya nu ngalah Nya. di jalan. iraha kaula teh ayeuna euy Ya. ayeuna auditan ayeuna poe ayeuna pisan mangsa rumangsa urang ini Ya. sae mah dupi kaula wayahna maneh mah init ayeuna oh siap mangga tah ngan jadi reug-reugna kaula teh tih ya nu maju di pihak urang teh nyaeta Residor nu jadi senopati agung di pihak urang teh nah jadi reug-reug keur urang salarea Gusti Residorna teh apa serangan eta teh guruna Pandawa jeung Kurawa Lejo-rejo. anu diajen ku Pandawa jeung Kurawa nepi ka Pandawa Kurawa hurung nang tung siang lempang bro di juru bro pantok ngeleuya di tengah imah tur tak boga kasakten anu tapis dina mentangkeun panah jeung mainkeun gada teh Residorna nu jadi manukna atawa mimitina Jasa nanti dinya. jasana eta Ya. ya. Yakin Pandawa bakal bobor karahayuan Ya. bakal kateter jajaten naon sababna sabab di pihak urang aya guruna ya. Oh eta. Janten kareugeregan. Keur maeukeur Pandawa keur kaedanan ku anakna si Arjuna nyata si Abimanyu maot Ya. can penting tadi Gatot Kaca nu dipandang ku urang jago pae ku Adipati Karna ya katambah mangsa ayeuna cenah numutkeun bakal majuna Ya. Geningan. eueuh kaca peti poe kamari nepi ka puting ayeuna maju deui bari jeung panghareupna wah Terdepan wae atuh da. ya sedangkan Arjuna teh muridna Dorna ya sajago-jagona murid sahade-hadena murid moal ngaleuwihan ka guru Tak mah mal ngarihoran sirah. saluhur lurah tak moal ngaruan sirah Beres. tapi cantang tuh Ya. Make jeung cangtang. teu bisa kitu mungguh paelmuan mah Nya atuh. kadang-kadang punten Gusti naon kadang-kadang Gusti murid mah leuwih jago tibatan guru Nya leuwih pinter. guru mah kadang mere dasar tapi murid mah jago ngembangkeunana Nya macakal di murid. lah teu percaya aing mah Ya. teu percaya eueuh murid anu leuwih ti guru Wah. kajaba lamun muridna bogoh ka guru aya nya Eta mah dina TikTok. oh
pokok ka guru teh ka pamajikan anak guru. Oh nya. Iya. Gitu. Dupi gelar perang nu diake kurang teh naon? Gelar perang nu diake kurang teh nyata dirada mah. Ya. Dirada mata teh gajah ngamuk. Gajah ngamuk. Dina tulalena saha? Senopati Agung Residorna dikusiran ku adi bedeungna Krepa. Ya. Dupi dina gading katuhu teh Burisrawa. Burisrawa teh urang Mandaraka adi bedeungna Prabu Syudana. Tah Burisrawa teh bade paduharepan jedah bejana jeung Setyaki. Setyaki teh patih atawa Arya ti nagara Dwarawati. Apa Setyaki suka apa lagi setia band Nabi Atuh teh mah grup band atuh. Oh dupi gading ti kenca teh kaula salira kaula oh Kepercayaan itu. ngelawan saha bantengna Pandawa saha Kang Didi Tuswandi lain eta mah Sanes Padewan atuh. eta mah Padewan ti Banteng bantengna Pandawa mah Bima nu jangkung gede cara kaula Sebadang. tah bantuan aing sabab panglima perang teh Dresta Jumena anu aya dina tonggong gajah dina gelar dirada meta. Eta. Sayogi Tanaga Emutan. Mangsa ayeuna teh sakarep mangsa rumangsa meungpeung pletek panon poe siapkeun pasukan. Iya. Nyata pikeun ngaping kaula. Senopati lan ingat maneh ini kabalik siap mangga nitip pamajikan nitip negara masyarakat nitip teh lamun bisi menang warta kaula maut balik to ka deui waduh Gusti tong sasauran kitu ulah ngaletikan hati atuh abdi jeung saha ke aya nawe ke adi bisi akang teu balik deui nitip pamajikan omat tong dikawin mangkewe nya nitip indung si Saka siap mangga Ulah dibonceng. iraha ieu balebat teh mangsa ayeuna pisan saya tuh kaula siapkeun pasukan tamtama pot putah angkut budak mangsa ieu Gusti jik ini berat ku Bapak. Wayahna pangmarabankeun heula si Hesti Tama. Senopati timbalan mangga saacan ini paraban Hesti Tama. Si Aswatama. Sae mangga Gusti. Aya itu Sangrai Entog ti Bapak Dewan Didi. Alah beres. Sareng ti Bapak Tardi, Bapak Kades. Nya Bapak Kuwu itu masihan tutuangeun teh urang pasikeun ka Hesti Tama lada entong bisi muncul oh saya itu ada kami abian teh mah kumaha sia we aya ieu pamasihan Dok Asin ti Teh Uus sareng Aat Toto nya urang bagi-bagi we di perjalanan heuk eta mah kumaha maneh bae jik ini saya mah Bima Banteng Pandawa ya jeung deui kaula oge sasat bakal maju marangan Gusti Prabu Pramila ukituna nu dipandang ku urang berat nyata si Bima yakin lamun ku ayana gawe bareng rojongan ti salarea urang gawe bareng yakin ke bakal ngawujud kemenangan di pihak urang. Mudah-mudahan Gusti jadi abdi bagian naon ayeuna maneh bagian maju mua bagian musik wah segelo baru kana ngeunah meureunnya
Biasanya tim hura sih mata. Tukang yel-yel biasa nama. Siga cheerleader sih mah. Nya. Tim lalala di tim ye. Meni beletok kana hulu atuh saja. Tukang takol kena sira. Mangga Gusti Pujang hingga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun. Nya, ya. Mangsa rumangsang urang ini. Cirina tarompet si panca jadi tiup eta baris di kawitan. Oh sae mangga. Bejaan batur liar siap mangga. Pakarang ulah tinggalin si kepedang tamsir gada bini Chandra sapana limpung pakarang ulah tinggalin. Siap mangga siap. Pada rumah. Nangkep aduh sedek. Jangan gabruk. Yakin orang ayeuna bakal ini ka Medan dan Nalaga. Isi tepangi jeung maneh-maneh tingali ku urang cahayaan kawas jelema anu sepa kawas terepae. Pisan gening manehna kitu jiga jelema nepi ka kawas anu pae. Kenapa kena kau kait tu anjing sedih? Mata keung. Kade mana buru-buru tobat di ayeuna. Buru-buru insaf gitu. Leungitkeun. Kana laku lampah dosa. Duit zakat tepi-tepikeun. Sing amanah. Nah maneh tukang nonton zakat. Nepi tara. Astagfirullahaladzim. Nah gitu tete Padahal dosa pisan. Zakat tepikeun jelema tegaduh, jelema anu susah. Tapi hadihakan ku maneh ka Cidadoraka. Maneh moal ngiluan. Bade atuh tong kitu. Aya wa kitu sia mah. Lain aing sok zakat mah teh. Dulur aing anu sarupa jeung aing. Pan aing mah kemar. Aing mah Yudi itu mah Yuda. Kitu nya pergi si tewak eta mah. Ya, lur. Naon? Salah jelema. Salah. Paingan si ieu hirupna bebas si horeng jelema lain jelema. Masalah, tapi jelema saleh. Bagus sama jahit teh juring sia. Ai jahit teh kana ceulik kumaha mun gendang telinga aing totos. Ceurik gelo ah. Sia teh pan urang da dulur bisa jadi musuh ka ituna. Tong kana ceulik sabisi dicirian ku aing dijaga. Kabina-bina teh kumaha mun aing nyin status WA ge ngomongkeun maneh. Sia kabina-bina teuing sia teh. Oke, sudah pajarkeun deh. Tong sakali kae teh heuh. Cing nu matak pikeungna kana aing atuh jiga tadi nyanyi ngeunaheun. Sukemakeun aing teh. Da maneh mah moanggil ka pangperangan maneh mah tukang hiburna raja. Bisa kitu maneh. Kumaha carana ame ngahibur aing? Sih. Aduh. Alah. Oh. Deuh, sia majing aya keur ngeunaheun teh. Deuh ya. Sakali deui nami. 100-eun we. Deuh, sia mah. Kagok-kagoknakeun wae sia mah. Deuh ya. 100 deuh ya. 200. 200. 1 juta. 2 juta.
mana duitna pan aing ke hudak ka mana